ceri nonton sinetron mah jadi ganjaran. Oh, kunaon anu ceri mesti sina ningali cerita eta kebohongan justru urang sadayana jeung cerikan perkara anu bohong. Dikang pupuk ceri jeung cerikan sinetron. Nah, hari teh salat teu ngaji teu rek jebreh banyak. Hari teh ngaji teu salat ibadah teu rek jebreh. Nah, ningali sinetron cek eta cerita anu mangundang rahmat Allah justru cerita eta bakal undang ada Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila bayi yang rasati harapan Allah bersama sahabat yang disuruh Maulana. Summa salatu alaihi wa sallam alaihi yasuku aisyati al-mu'minat ala nabiyyina habibina azalikum nabiyyina jibali Muhammadin sayyidil khalqi al-arabi kabir awal. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ainani la tamussuhum an-nar abadan ainun la taqwa wa muslimin fisabilillah wa ainun la min khasyatillah. Allahumma rabbi salli sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana tabayyana qawlana bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fa'inna bil masari'ati wa tariqati wasta'inna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna ba'da nabiyyin wa hifdza mursalin wa amal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman minka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji syukur dan sangat syukur ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam berlimpah dan berkali dan buat saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in yang dulu bawah saya selaku mantannya, mudah-mudahan orang saya hari rahmat Allah dan pasti syafaat dunia dan syafaat untuk menjaga diri nanti amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah ahli wakilan bangsa masyarakat pribadi sejaman, insyaallah alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu wa taala untuk saya kesempatan biasa terpagi biasa Pak Amprok Jomo biasa Pak Tepung Lau musafahah mujalasah di masjid. Mudah-mudahan kegiatan orang sadaya kewajiban orang sadaya akan oleh Allah Rasulnya menjadi sabab setiap langkahnya angkatnya kayak nanti angkat kayak masjid menjadi para sahabat seorang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Serta kumpul ngalim cari silaknya menjadi sabab Rasul Allah serta hubungan dengan tidurkan Allah nanti akan menjadi surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah separuh mengumpulkan sejamaah insyaallah dunia alhamdulillah saya di kesempatan sehingga dipastikan Allah ini Yuswa Allah serta sehatnya sekaligus mengusuran terhadap hidayahnya. Saya biasanya umpaman di kewajiban di Allah yang melaksanakan perintah kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah di kesempatan setiap langkah bangsa daya, cari bangsa daya, serta pengorbanan bangsa daya, termasuk asalnya, agalnya, dari di pengawasannya, dari jalan mentah, di pengawasannya sedikit perubahan mentah, di jalan dengan mentah, dari pengawasan. Di lama waktu ingat di pengajian di luar pengajian masuk tarawih ingat, jadi dengan reti waktu. Jadi dengan acara pengawasan bukan tangan
jadi hadir ka pangawasanna salah sangga jadi anu bakal diterekakeun ku Allah dibebaskeun ku Allah tina api neraka Allah. Urang bebas saya merdeka 77 tahun saking bungana saya ditapokkeun saya ditapokkeun tadinya tidak saya bunga berarti pokoknya urang merdeka jadi dari alam akhiratna Allah urang dibebaskeun tina surga tina neraka Allah yang penting kalau surga Allah eta kemerdekaan sesungguhnya anu tangtos panjenengan ya harapan urang sadaya harapan mudah-mudahan panjenengan lingkungan diberi kesempatan agar urang merdeka sekian puluh tahun kemerdekaannya mudah-mudahan jeung urang terus merdeka di ibadah mereka dinamakan pada tahun di Rasulnya serta saudara urang sadaya barokah kemerdekaan tiasa jeung sabar urang sadaya urang mugian di ibadah Allah Subhanahu wa taala di Allah. Para jemaah sadaya kesempatan daripada suningakeun dina ibayanil bukhari kata Nabi tiba di dalam bukhari hartosna pada diajarkan tentang buka cerik gitu panggilanna cerik anu cerik teh tangtos anu bakal menjadi sabab cerikna hasil di rahmat Gusti Allah. Jadi setiap cerik benang rahmat Allah, setiap kurang cerik keluar cai mata jadi rahmat Allah, bisa jadi cai mata ulang dari undang rahmat tapi undang adab. Yang kesempatan kami tenang ulang mengingatkan cerik anu mana anu bakal menjadikan sabab dia keluar cai mata menang di rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Marina selama ini dina cerita yang cerik palsu gitu. Cerik anu asli nu palsu sekalipun kawat cai mata. Cerik anu asli nama nu hakikian nama cerik anu waras nyana di rahmat Gusti Allah. Ada cerik anu palsu mana cerik yang cerikan lain karena urusan di Gusti Allah. Jarang dialami tidak ngawit cerik nama kebingungan ya Allah kan. Dan rata-rata cari mah urusan dunia. Anu hakikian mah cari urusan akhirat mah bakal jadi ganyan. Bakal jadi cai mata sakacak bakal jadi malu neraka jahanam Allah. Lamun cari urang benar-benar urang sieun ku adab Allah, sieun teu bisa ngalaksanakeun pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya ciri anu nu istilahna nu palsu aya. Di mana dicontohan kan? Allah Subhanahu wa taala dina surat Yusuf kan salah sawios ayat keluarga raka-raka Yusuf alaihi salam ayat Al-Qur'an surat ke-16 ayat ke-16 bahasa apa? Waza'u aba'ahum isa'an yabquna. Ya ciri palsu ya. Lain ciri anu mata undang di rahmat Gusti. Waza'u aba'ahum datang ya keluarga keluarga Yusuf teh pamalikna dicana panggilan keluarga dicana kuih karamana kana Nabi Yakub alaihissalam kisah antina waktu Isa diakuna jarane kabehana ge carita bae wasana waqalu ya abana dahabna nastaliqu wa tarakna Yusuf wa inda mata'ina fa kalahu tiku bahasa bari ceri teh ngapuku waqalu cek raka Yusuf teh bahasana ya abana rama abdi sadaya dahabna abdi teh ini tadi teh sareng Yusuf nastaliqu abdi teh bapak apa jeung Yusuf wa tarakna Yusuf abdi teh katinggalkeun aku Yusuf barangkali keneh alikeun bapak abdi teh tadi teh kalau teh peke Yusuf teh katinggalkeun ku abdi teh inda mataina dina caketan banda abdi sadaya para kalau tipu bapak bari cerita kabehanana peke Yusuf teh bapak akan kumeong gitu kumacan bahwa tapi mukminin lana bari salira yakin bapak malah percaya ke abdi bahwa abdi pasti bapak malah percaya cek eta keluarga Yusuf alaihi salam waktu nasodikin bari abdi teh bener bapak bener padahal teh jadi kok akan jadi wah dijadikan kabeh padahal eta jadi kebohongan nutupan kesalahan bahwa amarana anu ngarogala bek bedetuna bek mabunuh Yusuf alaihi salam eta jadi bohong di urang itu bisa kemungkinan urang ceurik ngawiki urang ceurik berjamaah babakan ceurik kunaon eta ceurikna nah ceurik karana Allah
na cerik sin ku adab Allah, na cerik sin na saparenta Allah, lamun cerik eta bakal jadi ibadah luar daripada eta cerik moal aya nanaon jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aya cerik teh cerik moal pakok teh. Moal apa teh kumaha? Batur percerik di mana jauh urang bilu cerik urang teh. Dia geus beres teh, naon cerik? Indah boleh cerik, eta batur cerik, eta cerik moal pakok anu cerik cantak tu yang ceritan perkara di kaido ku Gusti. Di bisi dari batur cerik ulah di cerik ulah apa cerita heula. Aya ge panu cerik nonton sinetron Mahadi Ganyaran. Oh, kunaon anu cerik sakieu sia ningali cerita eta kebohongan justru urang sadayana jeung cerikan perkara anu bohong. Di kangge bubuk cerik jeung cerikan sinetron. Nah, hari teh salat teu ngaji teh rek jebreh banyak. Ada ngaji itu sholat ibadah terkait cerik. Tadi ngali sinetron cerik eta cerik anu mangundang rahmat Allah justru cerik eta bakal undang ada Gusti Allah. Jadi itu lah kata Nabi urang ngariung-riungan joger kan sok rame nya cerik teh jauh urang anu teh cerik ka Allah. Eta cerik urang berjamaah sasanajan urang bari ngadua cantang tuh bakal ngajadikeun sababiah meunang ridho rahmat Gusti Allah. Dan cerik nu mana? Cerik anu bakal ngundang rahmat Allah, cerik tuh anu nyaksian, cerik anu ngapal mun anjeunna sarengga Allah Subhanahu wa taala. Masal kangge Rasul, jasa paling hadis salah sahabat bahwa kangge Rasul di mana cerik sahabat. Dina waktu datang batu mah tara kasiga-siga cerik pada keur cerik gitu. Ingat kana ena min khasyatillah tina adab Gusti Allah. Dina riwayat dina aya katerangna bahasana kila dicarioskeun li Umar ka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu aina sahih aina ra'anu sahih patan yuktal ma kalau min usbi la usbu. Sayyidina Umar mah gaduh catetan amal anjeunna ti minggu ayeuna di bakal datang menanti salasa ka salasa payu ti Jumat ka Jumat payu gaduh catetan. Apalama bala saya pigoi ridho ta'ala di mana Sayyidina Umar menak catatan amal ditulis panjenengan. Di Jumat aya ka Jumat payung aya hiji pagawean pigoi ridho ta'ala aya hiji padamelan anu tanpa dipikaridho ku Gusti Allah. Baik caritaanna kalakuanna patekadana Sayyidina Umar mah waqaidakana idina tasdina minal ilas bete dicatat amal saya sekian amal awalna sekian. Ari teu mungkin gitu disebut Sayyidina Umar midamel ka awalna. Teu mungkin. Mage salah satu sahabat anu yakin bakal jadi penghuni surgana Gusti Allah. Ieu ku ihtiyatna gitu. Seorang sahabat nu caket jeung Kangjeng Rasul masih kene nyatetkeun amal antara amal saya jeung amal kok. Padahal dipikir ayeuna teu boga catatan amal ini catatan utama kan, jeung catatan ayeuna tabihat. Oh ya ada catatan tabihat we anu urang boga catatan anu can boga jadwal urang dina ibadah ke can aya sugan di imah ngajeplak ya jadwal jam sekian anu jam sekian jadwal mun jadwalna kabukluk kan jadwal aya. Nah, paindakana yaumul Jumat di mana tuh kana dinten Jumat yuradul a'mal usmu ala nafsihi dibaca amal Sayyidina Umar di Jumat ka Jumat bakal dibaca ke paindakana aya nabi goeri ridho ta'ala di mana aya hiji padamelan anu eta padamelan teh aya dina ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala za'ala yadnibu bi durratin nafsi Sayyidina Umar bukan awakna nyalira kalawan ituna lamun anjeunna minamal kasalah minamal digebukan ku anjeunna aku bukan sorangan bari cek Sayyidina Umar bahasana apa paatu hadana kunaon mah diri beke-beke pagawean eta salah eta lain ridho Allah eta lain pare Allah jeung Rasulna. Lebar palama mata malah dina hiji we palama mata di mana di waktu dugi pupusna Sayyidina Umar aradu ghaslahu maka karep itu sadayana bade dibakan Sayyidina Umar faidan bidohihi wa janbai siwadan min fasli darbi barang bade dibakan salira Sayyidina Umar mah pinuh awakna salirana ku hapat neungeulan anjeunna nyalira di kagampang urang teh kadaradeuneut teh kadaradeuneut neungeulan sorangan kunaon eta teh yakul bahasana wakana ida samiatan antam di mana Sayyidina Umar dia keur nyaritakeun cerik anu ngundang rahmat Gusti Allah. Sayyidina Umar tini kami mustar amal di mana aya amal awan tanpa ridho Allah. Sayyidina Umar neungeul nyarira awak nyarira pas dina hiji riwayat dina waktu kumusna
sababiyah anjeunna didamel amal tanpa ya dina didorong Gusti Allah. Malam faida samia ayat adab di mana penting Sayyidina Umar kana ayat adab alapan bawailul lil musallin umpamana teh ayat adab ada sebenarnya urang bahasa bahasa kudu kenal eta ngaji suarana teu ingat nu dibacana naon eta bawailul lil musallin lamun didekeun lain geunah eta juga ayat teu geunah eta teh bahasa kenal kudu ngajar ngaji teh suarana dikeun lain masalah suarana eta eusieuna naon eta naraka teh kerjanya anu saleh Sayyidina Umar di mana mungkin ayat adab haramat siang alai hari takeneh kasalar pingsan hari takeneh di mana mungkin adab ayat-ayat tentang adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang marido wajah sabari iyadah maka suping ayeuna datang dina waktu terdatang Sayyidina Umar. Wajah ashabu maka datang sahabat di Umar di iyadati pikeun nempok ngalamak Sayyidina Umar. Wala wajib tani maka katingal dina rara Sayyidina Umar teh aya dua burak min kasrati aina min dina dua min kasrati silani dumi ainihi katingal dina rara Sayyidina Umar aya dua garis tina tapak cai sasa Sayyidina Umar sieun adab Allah Subhanahu wa taala katingal ieu mun urang kati siga kalbokna teh kuminang ceurik sieun adab Gusti Allah sieun pada Allah dikatingal teh mah jadi nanti siang pada Allah Subhanahu wa taala laitani lingkan talikum ning payoman kana yang si pasien pokon yang belum bahasana cek saya domar padahal mungkin teh bahala katong dirahirkeun kumaha abdi teh pada bahala kita tong dirahirkeun ka alam dunia berenang teh mali ada mali siksa ku Allah sampai dia dosa abdi ieu contoh keur urang sadayana bahwa cerikna urang ayeuna di alam dunia lamun cerik sieun adab Allah bakal ngajikeun sababiyah meunang rahmat Gusti Allah. Dina hiji riwayat cerik cai mata urang sieun adab Allah bakal bisa mareuman neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Dina hiji riwayat wa fil khabar kasih hiji berita idza kana yaumil kiamati di mana jaga dina datang poe kiamat aya poe kiamat nu bakal karanapan urang sadaya anu kieu poe kiamat cek di riwayat amun Asyura yang nyatakeun dina dinten Asyura cek di sakaterangan dina dinten Jumat bisa mungkin dua anak ge bener Asyura poe Jumat jeung tahunan urang bejakeun teh ka Kangjeng Rasul ge mal mas'ul a'lam bi mas'ul ibnunya nya leuwih nyaho ditanyakeun keterangan ka Rasul terjadi kiamat dina dinten kiamat yuqul abdu baniyatilah sadayana makhluk Allah jaga dihadapkan di payun Allah Subhanahu wa taala bari payuta kita bahwa ya ibu saya atun kasuratun maka katingalna sadayana bakal menak dibacakeun setiap amal urang nu dilaksanakeun urang sadaya jaga di alam masana Allah dibacakeun urang payunan sadayana makhluk Allah Subhanahu wa taala ilahi mamatul hadis saya cek eta jalmi Gusti nah da abdi teh mah palangku hadis saya abdi teh teu gawe seperti pegawai kieu teu narima gitulah istilahna ngelak kana pagawean di dunia jaga di alam akhirat. Jelema masih kena ngelak biasa mah jaga. Ya, masih kena can ngaku pagawean sama anu masa turun masa Gusti gitu. Asa turun masa abdi minggalna ieu pagawean eta catatan amal urang ayeuna di alam dunia. Jadi belum pernah jelema lihat itu gitu ya. Jaga di alam akhirat terus muktikeun aya sagalana masih kena ngelak. Bahwa Gusti nahan abdi datang tiga ieu. Surah Allah Subhanahu wa taala faqayaqullahu ta'ala inna li suhudan siqatin. Manje bareng Allah. Cenah kaula boga saksi anu kapianggal, saksi anu tara caya gitu. Aya tapi itu ila yaminihi wasimalihi kata jami teh ieu kakatuhu deuk kakenca. Walam yara ahada minasuhud teu katapan saksina. Kocek Allah teh kaula boga saksi anu kapercaya bahwa nya teh migawe eta dosa. Ieu kakatuhu dia kakenca payaqulu cek aya sore eta jami ya Rabbi aina sahid mana atuh saksina Gusti sok datangkeun ka abdi bahwa abdi teu pernah migawe ieu pagawean dosa. Payaqmurullahu ta'ala zawarihahu mangka Allah marentah ka anggota badana. Oh ternyata dilihat dari saksi jelema saksi teh anggota badana panangan sampean cepil socap lamun sadaya jadi saksi urang jaga anu kapercaya anu tantos moal bisa salah di antas hada alaihi kawan nyaksikeun setiap pagawean mana hidup di alam dunia patah sudu patah kulul kudunani
pertama anu ngadaikeun saksian teh dua ayeuna cepil. Bae kesaksian inna sami'na wa alimna annahu qad amila wal ainani inna qad nadorna. Cek dua cepil, cek jelina teh urang jaga cek cepil urang teh Gusti pan abdi nu ngadengena oge eta teh pagawean dosa hiji teh. Tepung geus teh bisa dicarekan ka bawa urang mah. Kalau kena saksi jelema urang eueuhna lepasna teh jelema sekalipun usum ayeuna kan ayeuna istilahna aya anu nu ngajaga kana ta saksi anu ulah ayeuna tetep ngaran jelema di saksi mah ditutur ka mana-mana. Waktu modal mereka betul modal saksi muan dan waktu modal mantap kan cara sorangan tak bauan kan tapi cepil orang mah di bawah modal di bawah mana tak bawa cepil orang teh jaga kali saksi Gusti abdi nu nguping oge masih leuheung urang jadi saksi abdi anu hadirna di pangawasan Gusti abdi nu nguping ge insyaallah ya cepil urang ka jadi saksi ya da ieu kan tentang cerita pagawean dosa anu cek eta jalmi teh abdi teu pernah niga cek cepilna abdi nu nguping ge Gusti wal ainani ina qad nadorna cek soca teh abdi Gusti nu nempoan ge nama saterasni walisan anak qad qeutu abdi nu nyaritana ge cek cepil abdi nu ngupingna cek soca abdi nu nempona cek lamai abdi nu ngomongna wa kana liadi wali jelaini dua panangan jeung dua sampean inna fa'alna abdi nu ngalengkahna ge cek sampean abdi nu nyabakna ge cek dua panangan ayeuna awal ayeuna ipan wa par ana jaina tu payam qol abdu mutahayyiran eta abdi ngahulang harita kere naon sababna lantaran disaksian ku anggota badanna maneh teu bisa bohong deui teu bisa bohong rek bohong kumaha ada puguh cepil aya saban aya ka mangka bawa beurang beuti wayah kumaha bae tetep ka bawa sehingga kita tahap teh bingung payam murullahu taala bihi lana maka mari Allah Subhanahu wa taala kata abdi kusabab digawe dosa anu diampun asa teu digawe dosa padahal digawe dosa cek Allah jeblos teu dijali kana ka kaula surah fadhahara min ainil yumna sa'atun wahidatun didinya memang melangkah kana Allah maka bakal payah min aini dohir tina dua soca jalma sa'atun wahidatun gulup anu hiji gulup anu hiji keur nyaksikeun cai mata meunang rahmat Gusti Allah padahal sa'atun wahidatun maka datang hiji mata hiji bulu mata gitu dohir cek kata bulu mata teh tastadinu minallahi ta'ala angkat kalama cek bulu mata orang teh Gusti abdi nyungkeun idin abdi bere memberikan kesaksian ke ieu jalmi anu gagal anu aya soca anu istilah keur dijadi jalmi bahasana payadullah ta'ala laha mangkang idinan Allah pikeun ngucap kata mata caina istilahna bulu mata anu hiji teh ya Rabbi alastaqta ayu abdin abraku sa'atan wahidatan min asmanihi min dum'i ainihi min masyati ila anzaita minanar cek bulu mata teh hiji tah bulu mata na Gusti pan sarira baheula ngadawuh keur abdi hirup di alam dunia sajalmi anu pernah ngecrakeun cai mata sajalmi pernah cai mata masahan hiji rambut matana sok tanu teu kabeh hiji bae mah kitu ku bengal-bengalna gelasna hate urang ngan kulo sakit cerak baseuh ngan hiji bulu mata teu baseuh balang Gusti nyaritakeun di mana jalma ceurik posieun ku adab Gusti maka Gusti bakal nyalametkeun tina adab Gusti dina kesempatan cek eta mata ana ashadu anna hadal abda cek bulu mata urang kan tak pula dicegek berupa teh bisa jadi saksi yang ditamahan mah di tamahan bahasa bayar usaha beli dia namanya apa eta mah jadi saksi nah usah pucap diceupna dina waktu urang eukeun dihias bari cul salat terus sagaran eta teh mun dihias di subuh nepi ka maghrib pat ke salat teh masa lebar nih eta cilakana urang cilaka bulu mata tutupan bulu mata palsu kurang cul salat lantaran lebar nikah cul ibadah pak ulur kumikap ke salat teh aya Akal salat isnani kudu salat wa hiji kusabab pohon nomor kado kusabab pohon mungkin maka dari saya mah kerek banyak ini salah satu anu peryogi kurang dijelaskan lebih kurang dijelaskan ulah menjadikan sabab bahwa eta pagawean dunia ngameunangkeun dosa sekalipun mahal nikahna mahal mage tetep eta pagawean dosa anu bakal ngundang adab Allah Subhanahu wa taala tutupan mata ieu cek mata bulu mata hiji cek bulu mata Gusti abdi anak hadal abdul madum qad agabarani fidumi Gusti abdi nu jadi saksi na cek bulu mata hiji abdi nu kabaseuhan ku ieu cai mata ieu abdi baheula di alam dunia
pernah cerik sieun ku adab syariat cek cai mata tah cek ayeuna bulu mata hiji memberikan kesaksian Allah Subhanahu wa taala jaga di alam masalah Allah. Masalah Allah Subhanahu wa taala paina dan munani surah Allah tong jadi ijal malbatkeun kana kaula kembalikan kana surga kaula. Nah sabab ieu jelema pernah cerik sieun ku adab kaula barahirup di alam dunia tah cerik istimewa. Cerik bisa mawa kana surgana Gusti ngeujerik mana ada teh ulah cerik keleh Persib, ulah cerik menang Persib, ulah cerik menang Mengbal, ulah cerik loba bati. Eta mah bagian eta mah. Cerik anu sieun ku adab Gusti. Cerik teu hiji kapan aja, cerik teu ngalaksanakeun salat, cerik teu puasa, cerik teu silaturahmi, cerik teu akur jeung tatang jeung bare. Eta cerik bakal undang di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada dicerik cek sapaeuna ulama. Jadi adoh kote bahasana ya selibul bahasana alpahu ya selibul dohka. Jadi bunga mundang karena seri. Wal hajar ya timbul ayeuna dari prihatin mah mundang karena seri. Ngan prihatin anu mana kade? Ieu lain perhatiin urusan duit, tapi perhati urusan akhirat. Malah ini riwayat. Jadi di harta di riwayat Bapak Bakar Mu'ad radhiyallahu anhu. Maka nangis Sayyidina Mu'ad bin Jabal bukaan sadidan kalawan cerik anu banget cerik gitu. Pakila lalu maya wakika naon manguan anjeun ka cerik model kieu. Jawaban kana li anna wa ta'ala azza wa jalla qabada qabdatan wahidatan fil zana wal urtina. Kaula cerik teh lantaran Allah Subhanahu wa taala aya dua genggaman. Macam hiji katerangan aya hiji dua ceklan, nu hiji ka neraka, nu hiji ka surga. Masalahna wa irfa'ana wa anti min aina tariqain akun kuring teh apa cek mana kuring teh ka neraka ka surga cek aja Pak. Sehingga kemudian kalau terus kuring teh cerik sok sieun abdi teh jadi nurut ka neraka Allah. Cerik pangaku. Urang PKP-nya can kadenge. Ya kabuk cerik kunaon cerik ku siapa? Oh, geus ada nya. Ngomong ketika cerik sieun ka neraka. Gua cerik teh cerik ieu urang sadayana sieun ku azab Allah aina di alam duniana. Malah disarkan di Rasul aina nilata musuhun nar abadan dua mata aina ni dua sajalana masuhan ma keuna kata dua mata anar abadan salawasna ma keuna apa pinaraka jelema nu boga dua mata nu mana hiji ainun batat tapal muslimin fisabilillah hiji panon anu teu beureum ngajaga aina sira jamaah muslim tina rogahala musuh namun jangan baheula jangan perang kunaon ya teu bisa aya masa teu bisa aya musuh datang ka dieu teh jangan ka Rasul. Walaupun kieu kunaon man bale hapat penting karona sabu penting kayak kalau kapleh mah jadi menaganya ada. Moal ade bale panon aya cicingan apa namanya pan ngajaga warga bisi aya bangsa cenah singgatkeun timiti Isa nepi ka subuh teu molor umpamana nya. Tinggal bale panon ngajaga wargana ngan ngajagana kalebah mana. Ngajaga naon dipigawe gitu. Lain masalah pagawean nu dipigawe naon eta sageuni keur ngajaga. Ari timiti Isa di kasubuh ngomongkeun batur mah lain jadi ibadah. Timiti bentang di kapeureun timiti umpamna Isa di kasubuh hayana pake ngawadul mah jadi ibadah. Tiba-tiba dipake kaheureuh mah jadi ibadah. Ieu mah bener ngajaga di zaman Kangjeng Rasul bisa aya orang kafir nyerang anjeunna jadi pintu penjagaan bisi ngarogaha orang-orang muslim. Eta jadi ibadah. Eta mah jadi ibadah. Kumaha urang aya cicing di pos jadi niatan ibadah kunaon atuh suga ngaji asin bersama, tawasul bersama, latih bersama di mana pos teh supaya jadi ibadah. Di kasubuh ge mah jadi naon jadi ibadah. Maksud teh malah aya berbahasa kalimat maksud teh anu kerja jampean balik deui pan balik deui. Da sieun dinuangkeun banyak. Jadi lewat panjalmi jadi jalmi sore mau sorban jalan al ibadah. Pas mesti kok sorban ada pokoke aya ibadah mah di kok sorban teh karasa ke salat teh ngamal gitu. Kita rasa geus ngaieu ke salat teh banyak. Ieu mah khusus ibadah ke salat di kok sorban. Barang kaluar si bangsa datang kaluar cek anu di luar teh memang eta sorban balikeun deui itu kana salat nang salat kuring sieun ku doana jam salat. Da terus tar bangsa teh balik deui dibalikeun sorban ka jamna anggo keur salat. Suka atuh urang di pos kitu mah bangsa teh terus yang disisiun biasa gitu ya. Nah, jadi naon jadi lain di hartos memang sarua ngajaga dan ngajagana bener ulah dibarengan kalau pagawean anu teu dipikaridok Gusti Allah. Pama dikacol salat mah eta mah nu teu dijieun. Jadi mata anu teu pernah beureum
ngajaga muslimin tina rogal orang-orang kafir eta mata mah jadi adab Allah mah disebutkan kana neraka Allah kusabab dia ngajaga ngariksa jami muslim tina pancabahaya. Nomor kedua, wa ainun bakat min khasyatillah. Panon anu moal diadab Allah Subhanahu wa taala teh nu kedua eta panon teh jalma anu ceurik ku adab sieun ku adab Allah Subhanahu wa taala. Ceurik gitu. Pasal di rumah ketika tinggal tapak cai saja teh kudu aja sama pun ceurik sieun ku adab Allah. Sieun ayeuna siksa Allah dunia na terus akhirat teh ceurik bakal mareuman neraka Allah, bakal mareuman api adabna Allah kusabab urang ceurik. Pada urang panjang kese. Menciri nak das hati orang melihat itu. Sekalipun orang berikan adab ayat Allah, beri keterangan can bisa ciri lantaran hati das. Di mana orang tu bisa cepat orang cai mata berarti hati orang tu das. Di mana hati orang das berarti orang tu apa masih orang tu apa pohon ke Allah. Sehingga kendese orang yang bisa ciri, orang hese yang berikan ciri luar biasa sieun ku adab Allah. Ia ciri anu bakal mundang adab Allah teh ciri anu teu kade teh nu ciri tuturuti batur ciri nu ciri teh ciri nu bakal mundang Allah. Ulah kudu jadi ciri teh kudu laksana sieun adab Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an pada zaman sadayana alam ya'dil ladina amanu amtasa qulubuhum li dzikrillah. Kalau di surat Al-Hadid ayat ke-16. Alam yakni nah canda tambakuna gitu. Nah iraha baca barang ber. Alladzina lilladzina kajalma amanu anu iman. Antas qulubuhum na iraha atuh jalmi anu iman ngarasa husu hatena li dzikrillah dikeun ka Gusti Allah. Kalau kita ngaturana nah iraha waktuna deui atuh urang boga hate husu dikeun ka Gusti Allah. Ada orang mikir ke sholat teh dikir, orang sama dia dikir, orang latihan teh dikir, orang sholawat teh dikir, ieu kabeh ingat ka Gusti Allah. Jadi perkara nu matak ingat kala dan sebutna dikir. Sanajan rek di imah di masjid di mana-mana penting perjalanan ingat ka Gusti. Lain dikir teh la ilaha illallah bae gitu. Urang ngariung berarti urang teu dikir. Urang ingat hate ingat ka Gusti Allah. Di zaman sabala kana iraha waqt deui atuh heh jalmi anu mukmin anjeun rek rusuk hate ka Gusti Allah. Wa ma nazala minal haq jeung perkara anu geus dilungsurkeun ku Allah iraha deui gitu. Urang sadayana rusuk leres-leres urang sadaya ngayakinkeun bari iman ngamalkeun kana perkara dilungsurkeun ku Allah ka urang sadaya disebut Al-Qur'anul Karim. Wa yakunu sallallahu bihape aranjeun kabeh ulah ayat aranjeun kabeh teh kaladina jalma-jalma utul kitab anu dibere kitab disebut ahlul kitab Yahudi jeung Nasrani teh min qablu samemeh aranjeun kabeh fatara alaihul aman maka lila waktuna wala baheula dibere lila waktu orang-orang ahli kitab Yahudi jeung Nasrani teh dibere waktu ku Allah tempo anu lila anu baheula mah umurna ratusan tahun kadang ribuan tahun beda jeung umat kangjeng Nabi Muhammad yang 100 geus hese nya mun baheula ratusan tahun eta teh Allah teh mere tempo mere lila supaya musuh hatena ibadah ka Gusti Allah tapi saral qasat qulubuhum tapi tetep hatena teh teu as gitu bari geus lila waktuna ta urang meureun sebagai umat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang sadayana sekalipun umur urang pendek urang teu panjang mudah-mudahan urang kalebet jalmi anu husuk selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hate urang sadijaga diraksa Allah ulah kalebet jalmi anu teu as hate. Ulah kalebet jalmi anu istilahna berat dina ngalaksanakeun ibadah Allah Subhanahu wa taala. Di mana hate urang geus lembek teu teuas bakal kaluar cai mata. Di mana kaluar cai mata? Satu mata satu istilahna rambut mata urang bakal jadi saksi jaga di hadapan Allah bahwa urang pernah ceurik sieun ku adab Allah Subhanahu wa taala. Contohna kunaon cenah sate hiji aya leuleus hate mah minang hadir ka pangaosan ieu kuncina minang hadir ka pahajian ieu teh keur ngaleuskeun hate. Nomor kadua kudu daek jarak ka kuburan. Karena jarak ka kuburan teh lain luar dari balik event kan keur ngaleuskeun hate urang bahwa kuring ge bakal mah abdi teh bakal kieu. Ieu kalau urang gagah baheula jenderal kadang urang gagah tapi mahal jadi komo urang lain zamanana. Eta teh keur tapakur urang bahwa datang ka kuburan teh urang ingat supaya leuleus hate. Ai kamu didatangan ai ka kuburan teh didatangan kan saha. Ai ka pantai didatangan kuburan teh eta bakal geus hate mah. Da ka pantai bari geus hate mah
teu hate sebenarnya jeung haras ke pembokaan. Coba ka kuburan mah merangsa ka kuburan mah. Tuh sahwata ka kuburan mah. Nah itu benar salah serius keur ngaleutkeun hate supaya video cai mata anu ngundang rahmat Allah, cai mata sanggup mareuman adab Allah neraka Allah. Mudah-mudahan para jamaah sadayana pina kewe dengan baik urang teraskeun masih di sekitar 30 ka kautamaan nangis bisa itu simpulnya kawinteuna bahwa cai mata insyaallah asal cai mata nak keluar demi ridho rahmat Allah, cai mata keluar sin ku adab Allah bakal jadi saksi urang jaga di hadapan Allah bakal di surga Allah Subhanahu wa taala. Dina itu aku saeuna bagi jalan pribadi semoga aku dina aku dan sadar geura makin dari dengan aku. Alhamdulillah puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah aku bisa jadi sabab aku ibadah mudah-mudahan bisa jadi ciuman masa akhirat ini. Amin. Karena kalau di ibadah dengan akibat pada hari kami tadi dengan importe jadwal pagi jam 9. Ya jika kurang jam 9 maka kami kurang sabi daripada berangkat kami mulai gitu ya. Ya kalau berangkat sesaran bagaimana pagi kalau itu ya kurang sami kurang sadayana fakul Allah kurang sami dikir Allah ku sekaligus dipimpin ku saya sekali dengan turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat daging Rasul dan para sahabat. Mudah-mudahan sadayana biasa melaksanakan bagi kurang sami sasaran istri panten kurang teh panten baruga para rasulullah itu ulah panten ijazah bersama langsung ke Habibna. Mudah-mudahan dan sabab dijawab qabul Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.